Kang upami teu acan akekah sareng kurban, mana anu kedah dipayunkeun? Apakah akekah heula atau kurban heula? Jawabanana hayu urang tingali dina kitab Mawahibul Jalil fi Syarhi Mukhtasar Syekh Khalil juz ka-4 halaman 383. Didinya aya ibarat qala ngucap saha Ibnu Arafah ngucap kana lapad wa fi sama'il qarnaini eta tetep dina kitab Sama'il Qarnain man wafaqo ari lapad man wafaqo man ari sing saha bae jalma eta wafaqo metukan naon yaumu aqiqati waladihi poenan akekah budakna ieu si jalma metukanana yaumal adha kana poenan Idul Adha poenan tanggal 10 Dzulhijjah poenan lebaran Idul Adha wala yamliku bari teu ngamiliki ieu si jalma teh illa syatan kecuali hanya hiji domba. Si jalma teh hanya ngan saukur boga hiji domba. Apakah eta domba dipake akekah atawa dipake kurban? Jawabanana ako mangka akekah ieu si jalma biha kalawan ieu syat. Jadi heulakeun heula akekah. Kurban belakangan. Ibnu Rushdin ayqala Ibnu Rushdin mengatakan didahulukan akekah teh in roja lamun kaimpeng lamun kaarep ieu si jalma al udhiyata kana bisa ngalaksanakeun kurban fitaliyaihi dina 2 poe anu nyanding kana ieu yaumal adha alias si jalma geus kaimpleng geus kaarep bisa ngalaksanakeun kurban dina poenan tanggal 11 tanggal 12 malah cek sebagian ulama jeung tanggal 13 da masih kena tasrek bisa kurban. Tah lamun kaimpleng bisa ngalaksanakeun kurban dina poenan tasrek 11 12 13 kaimpleng hewan kurbana aya atawa kaimpleng duitna aya jang meuli hewan kurban mun geus kaimpleng kitu heulakeun akekah. Wa illa lamun teu in roja alias teu kaimpleng bisa kurban dina poenan tasrek tong boroning jang kurban poenan tasrek ieu ogenan domba hiji-hijina meunang nabung. Tah lamun geus teu kaimpleng bisa kurban dina poenan tasrek fal udhiyatu maka si jalma ngaheulakeun heula kurban mandeurikeun akekahkeun iraha bae akekah mah mesing henteu dina poenan lebaran mesing henteu dina poenan tasrek ogenan. Alasanana li annaha karna sanyana ieu udhiyah alias kurban eta akidun sangat dianjurkan sangat dikukuhkan perintahna. Ila diucapkeun naon sunnatun wajibatun kurban mah sunnatna bukan sunnah biasa tapi sunnah wajibah ay sunnah muakkadah sunnah anu sangat dikukuhkeun. Walam yuqol fil akekah akid alias sangat dianjurkan tidak dikatakan di dalam akikah. Akikah hanya sunnah biasa tidak mencapai derajat sunnah muakkadah. Maka dahulukan kurban. Tapi lamun kaimpleng bisa kurban dina poenan tasrek heulakeun akikah. Tapi lamun teu kaimpleng bisa kurban dina poenan tasrek mangka dina poenan lebaran heulakeun kurban sabab kurban sunnah muakkadah ay sunnah wajibah. Kumaha atuh abdi teh hoyong pahala akekah da teu acan akekah ti leuleutik ku kolot baheula teu diakekahan. Pahala kurban ogenan hoyong tapi ieu hewan ngan aya hiji-hijina atawa bagian abdi ngan hiji-hijina tina hiji sapi ku tujuhan teh. Pahala akekah hoyong pahala kurban hoyong sah atanapi henteu diniatan satu hewan modelkeun domba
nya akekah nya kurban. Saur Imam Ar-Romli mah kenging sah-sah baik. Satu hewan nya diniati akekah nya diniati kurban. Sah. Saur Al-Alamah Ar-Romli. Sakumah keterangan dina kitab Hasyiah Baijuri juz kedua halaman 304 ayat ibarat lakinil ladzi sarraha bihi Al-Alamah Ar-Romli annahu yakfi. Saur Imam Ar-Romli satu hewan modekeun domba bisa diniatan kurban, bisa diniatan akekah. Dua pahala bakal menang. Pahala kurban, pahala akekah. Tapi saur Ibnu Hajar mah teu kenging. Urang nyandak wae pendapat Imam Ar-Romli anu ngamenangkeun hiji domba, hiji hewan nya diniatan akekah, nya diniatan kurban. Tapi utamina upami mampu mah pisahkeun hewan kurban. Hewan akekah montong dihijikeun upami mampu, upami teu mampu ieu ge hiji domba teh menang maksakeun nabungna oge menang sabaraha taun abdi hayang menang pahala akekah da baheula can diakekahan oge hayang menang pahala kurban. Hiji domba niatan wae akekah nya kurban bakal hasil dua pahala eta ikuti pendapat Imam Ar-Romli. Lamun teu mampu, lamun mampu dipisahkeun bae hewan kurban, hewan akekah. Mugia manfaat. Wallahu a'lam bishawab.